Akang apal tuh kasih enok tuh budak di ini. Apal? Kumaha? Tadi balik di kota, make mobil alus, turun di mobil teh, eta mah bersih banget teh, rapi, glowing banget nate yang pas naik mobil oge. Teh kawas kurang, eta mah balik ke lembur teh turun teh, mani rancucut banget, eta kosong pada naik truk. Jadi ieu teh sirik, hayang kitu. Heeh, atuh udah hayang kawas eta urang mah balik kana truk. Bulu hirung gimana hideung nu tadina di make up oge ani laluntur make up na oge eueuh. Ari hayang kitu mah gampang. Gampang sih kana heueuh. Gampang atuh ari balik embung dipihapekeun kana truk jeung hayang bersih mah kayak balikan engke mah lamun ka lembur teh wang kana JNE. Kana JNE. Pancena embung kana truk jeung hayang rapih jeung bersih. Kana JNE mah rapih di kardusan. Pupu urang teh pake meureunna. Dasar bocil, kalau teremburan hayang utah kalah di bere Coca-Cola. Dasar. Wah, sebenarnya orang teh rek mana ieu teh cenah rek nagih. Tapi geus 2 jam ieu geus nikah kuningan. Tenepi-nepi wae. Oh, ieu teh urang teh geus lieur ieu teh aya di mana ieu teh? Ieu teh geus kuningan rek ka Cirebon. Rek nagih ka mana heung sabenerna? Sebenarnya mah lain erek nagih, urang teh ieu teh hayang apal kuburan si Tina. Dapun abin teh ngomong erek nagih mah moal diantar meureunnan ku akang teh. Si Pina anu maot ku geng motor. Iya, aneh banget terus viral hayang nyaho we. Jadi nipu ka akang teh. Ieu mah ngabobohong wae ka salaki teh. Aduh teh, obah teh muro ieu teh. Bisa angin kan teh. Inap tolak angin batu, pasti angin lagi kabur. Aduh, tolak angin mah panjang orang pintar teteh. Ayo Bapak, bodoh apa pintar sih? Bapak teh bingung, ai bapak teh pintar atau bodoh dan disebut pinter. Disebut bodohnya Jang mana natenya uat teh geus 9 tepanggi jeung ujang teh geuning maning geus gede ieu teh budakna wiwit ieu teh maning geus gede kieu sakieu kelas pira nang? Kelas 6 tua. Ai temu kelas 6 bae senang kuis bujang ya nah. Ya tuh makanan mecing atua. Ai mecing ya nang. Geus beres kan mesin mah ya. Bapak pasti buah mah. Baik aku. Mungkin anak duit teh pira ya. Ai duit teh ku setitik ya nang. Geus dipai semene dikit ya nang ya. Ngapain semene si mah gaya elit duit sulit. Wasep jarene lapar iki jangan sok dipangan. Jangan. Ya iki jangan sok dipangan. Eta lain di dahar geuning kalaka dipelongkeun wae aya naon? Ieu teh maneh mau boga alo teh kieu. Kumaha eta budak ngomong naon? Engko mere dahareun ka urang teh, tapi jangan cenah jangan di dahar meureunnan. Oh, ya bener atuh aloh abi teh. Da ieu teh mun bahasa Jawana teh bahasa Cirebon teh ieu teh jangan teh sayur. Ieu teh bahasa Jawana. Kapan urang teh ayeuna teh aya di Cirebon di Jawa akang dasar peong. Oh, sugan teh jangan teh tong di dahar ari kitu saja.